ya. Bisa. Jadi nama orang teh naik ya. Baik ngasongkan diri karena remit. Oh ya, ilmu. Tapi insya Allah hasilnya ibu ketinggi tongkat. Singkirkan kerbau soleh. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Suksana hawana kena pengawasan kita. Cicing nadina pengawasan saja. Cicing nadina tempat pengelolaan dirugikan beda. Makan musim kering angkat ke tempatnya mulai terus kakiru kalian ini. Kira-kira mah di nama subuh sedang ibu sedayana bapak-bapak yang hadir. Kurang bangunan, kurang sadayana kamu balik dengan kehidupan aku dari muda pihak bedanya. Singa dina eta tadi begitu dia. Dan mawar bisu sama bang besar. Sama ibu-ibu suka badannya ibu-ibu. Disuka ada ke sawah pasir mana. Mohon mana yang putih nanti data tolak bertolak. Setelah hiji mubalik terima dan mubalik terakhir kumahannya dan mubalik terakhir macul itu apa masalah masalah ini itu ngomongan kita ngomongkan mubalik terakhir pasti ngomongkan hahatangan bapak anak mana yang tadi diberi jomet sumohon diberi naon gerona bohongna sana kami nanti minum mati bohong mana bohong ayah kayu dan dewek sana sekarang itu itu tuh kebiasaan dia ngomong ngaji kayak eta yang judulnya disebut nanti lagi nafas ya sumbing ya dengan setempat mulai kitab ke masih mingguan disebutnya beredek aja dengan ngaji kitanya minumnya di imah bapak anak dia mingguan sumohon minumnya nawan ajengan nyarita kena tas lundi pas lundi itu nggak bagus ngomong nate bosan jika nuhur kurang teh ahli ngaji berbeda dari kamu balik itu penting ayana disungkurin nyarita kena tahun kamari dan ngomong nate nah ketinggalan kaset gitu bosan katanya orang mah dari ngawangkong jika ahli kamu ulama mah bukan puluhan kali tamat kitab ribuan kali tamat kitab sok sengaja kita berarti eta-etanya dawuh lama kata ngaros kosong semua naon sabab nabi rumah ahli ilmu nah atuh urang sok pesen kana ngaji sok sengaja karek sakali ngadenya urang mah rumasa ahli kerek kurang tapi sabab sakitu kemudian disungkuri dina yesan isi bosan ngabahas betul kamari bisi ayah mau apalkan yang tahu kamar itu sungkurin ngeras nawan ibu betul ya orang itu dan jawaban anak kurang manggul ahli ngaji tahu kamar itu kok luar kayak disungkurin deh kan yang buka berarti na YouTube kang katakan heruman tahun kamar itu ngebahas kumaha carana syaratnya ayah diangkat derajat ke manusia. Nah, ya nama orang ganti kan bisa apalagi kan orang dia gitu ya nama orang ganti kumaha carana orang sangkan ngamuliakeun ka para ulama sebab sepuh sadayana lamun urang jauh ti ulama teh tilu kahancuran bakal datang ka manusia harusnya kita wujudnya nanti ternamuliakeun ulama di biro nama mulai ka ulama batas mampu berkah masih kan emot tidak sesuai disimpulin mengenalian ayat besi kita ucap nabi kita sebut dari kanjeng nabi mau menyarita cara pepakai beda dan kurang nyarita kurang mah sakapang bener sakapang bener tetapi nyarita kurang lamun isuk nyarita tak sore mah tak taruhan tak buat jadi tetapi nyarita kurang kadang kurang mah nyarita teh lupa kena bohong tak tidak bener untuk bohong nama sok untuk nama biasanya kan sok ngawinkeun ku kumul tukang musuh disebut video ayat tukang musuh semua itu ketika bohong untuk nak tukang musuh bangunan itu tukang musuh disimpurin itu karukun paman karukun paman disimpurin kalau sokna hobi nade pada musuh
betul paman disimpurin malu kabur acis 5.000 kajian pintu ngerokok daripada tetap boleh parak dan musik kamari itu disimpuri urip masih disimpuri ngetekan duhur sebut paampok kita bulan masih pesan anjena karesan anjena belum musuk kita harus disimpuri amang kita waktu dimana musuk lagi anjena kita sedang menyambut musuh cewek yang kajian dia menyambut ketika usuk dijunjukkan lagi kok kena amang mentang sesat kubur tinggal dari yang bisa kubur yang mata bohongan musuh oh ketika diangkat pun ada menyambut namun tanpa sesat kubur yang lagi kok kubur sesat kubur yang bohongan musuh tanya ibu bapak dan ibu musuh memang musuhnya ayah menyambut ngecetur bukunya orang bener ngecetur ngomong besok sana dan menyambutnya seperti kalau lebih itu buat dinamnya lagi eta usul mengenai kejauh kata dalam musuh atau ditaruh sama musuhnya ayah menyambut tadi mas maju dulu nakal warung murah begitu itu teh bohong tukang beda yang baginda Rasul nyari hasil lawan AA baginda Rasul suruh baginda Rasul saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha ya we kudu beri kepada dibahas menawang ayatnya muat saya di zaman ngawitanana eta kalimat saya namun cek santri mah pieu modore dari sebelumnya anu kalebetan sintaktis anu eta sintaktis teh nuduhkeun kana makna hari hartina politik jadi geus teu kita caritaan Kanjeng Nabi teh kana buktina bahwa ayeuna urang berkarya apa jadi jika lamun diaturkeun jeung zaman ayeuna mah saya tutup terletak bahasa geus bener pisan bari yakin kabuktian saya di zaman ala ummati yaqdiruna minal ulama'i wa fuqaha bakal datang di zaman ka umat kami di mana eta umat kami teh yaqdiruna mabur di ulama mabur di kiai mabur di maksudnya ya firuna mabur dia masuk boleh berarti penaksaran ajengan lupa tapi ya firuna di dia maksudnya mabur di apa patah kiai mabur di apa patah ajengan mabur di apa patah orang aku kurang dia nanya kira-kira ibu cicing di dia ngadengekeun pepatah kiai getek atau petah aku ibu dong getek aku getek atau mau tetap getek hawana ayam mabur jadi disebut ayam mabur mau budak pergi jajan musim hujan dalam untuk hujan ada sapot menuntung we ayah hujannya Allah dikersakan dilungsurkan hujan cicing berisah warga si kau dengekeun kumanya kurang lagi masa benar itu juga namanya nama punten suku sadayana disumpuri ngaji atau bisa tarik kira meletup disumpuri mah cuekan kan hirupna aya nu ngadengkeun syukur Allah kabul aya nu ngonang syukur teu ngonang heuh disumpuri mah cuekan lain tina nu hukur malah dieu dan nu kieu mah rek nyebutkeun ngaladir tina ladang kieu menang ayeuna sipan kena kasantri bisa ajar hayang loba duit tong hayang jadi mubalik dan jadi mubalik maka itu kudu gede ikhlas usaha simpuri merintis usaha yang sebut itu ternak lele santri ini teh loba untuk bentuk jelema ngecek untuk bentuk lele jumlahnya aya 55.000 maka kalau video tengah bubuk duit tengah jual sekolah mereka menang itu nah tu make irit kaya tempat sabab ayam tipika butuh naon barokah disebutkan karena haulan kajenting dulu kajenting capek ayat haulan dari pikiran ayat teh haulan kiai insyaallah disimpri ngawakapkeun diri pasti bakal datang ngan ari maneh mah harajat orang lain bayas ya coba blok pikir
ulah kieu wae jeung si Madar mah dengan orang-orang kurang gratis kalau eta nanti kanang lewe goblok pikir dan lewe di modalan tapi beak wae aya setiap orang dua hajat menang aing 50 kolam beak kabeh kali mah lain naon sebab kuing nu butuh barokah saha sabab di dieu teh aya mutiara di dieu teh aya emas permata saha kesukuhan mata kalau buka bina-bina orang dia dina penting ayeuna teh ngacampur ka dieu oh ka era ya uing ditanya oh ka era urang Cijati oh ka era urang Pasir Kuda ieu di dieu teh aya berlian di dieu teh aya emas permata saha tu almarhum pengwakaan jeung jarak Cirebon pengwakaan jeung jarak Panijahan tong aprak-aprakan jeung ka Sumatera neangan panjarahan tah di dieu jarahan emas urang emas setempat urang anjeun pinuhan dina kaulanana kakara hirup anjeun barokah ai sulai mah pamijahan hayu disusungkur ai tempat keramat wali anu bener didatangan goblok ka hirup nah si mah ceuleuh beuki panas lila teh gitu oh hukum menantu cai herang mah da radiator sok panas kan deketan ya mutiara sabab saya di jamanun ala umati ya firuna minal ulama'i wal fuqaha'i bakal datang di mana eta hiji masa teh ya firuna umat kami teh loba nu makmur di ulama urang dieu kudu bangga kudu bunga sabab di Cikau teh aya disebutkeun hawana ulama kudu urang sadayana mudah-mudahan urang dieu sing tampi-tampi kabarokahan amin bila mana di tempat ayat keramat ulama ayat keramat kiai anu terus dihaulkeun insyaallah kieu umur bakal dijaga tina pirang-pirang balahi amin ya Allah ya rabbal alamin tak itu kali kudu diomongkeun mah maka sebenarnya mah kudu bangga urang di Cikau ieu teh awal Cikau teh barat bahkan ka jazirah Arab percaya tinggali dina etik setiap kadu etik update malam ini haulan tahu tapi kemana ke Malaysia di Simpuring baru kenalan seorang dokter Ustaz lagi di mana di Cikau lagi apa haulan dulu kita almarhum Kiai Haji Asep apalun kurang jaetan na Kuala Lumpur Malaysia kira aku kurang dia lagi donggoy di masjid kurang itu ke ngadoakeun kudu simpuring di bawah nami Cikau kudu simpuring di bawah nami pondok pesantren Al-Ikhlas berikut lain pondok pesantren warga urang dieu di bawah ieu teh asup kana YouTube asup kana medsos asup kana WA urang dieu teh arapalun tika orang Malaysia di apalun mata ibu lu ngacedok teh tah di dieu teh singga buat pikir urang Malaysia we ngadukan naon pandangan ngadoakeun sabab di tempat teh aya hiji mutiara anu kalungkang mulia hiji jalmi anu pilih tanding bersama kesukuhan da aya oleh haulkeun amaraneh mah teh hayang cium di kuda tah nah aya ngala barokah di mana kubuhan urang teh mantong seteh telepon assalamualaikum waalaikumsalam rumahda wayahna kada hadir ka Cikau saha di haulkeun eta tukang usep Mang Udin hayang suri aya aku gubuk mobil kali anu dihaul padahal ulama nah atuh make daratan kiai jeung mori mobali ngapli mobali dikaya genepna mori aya 15 na sabab butuh ku barokah anu jauh wae butuh pirang anu deukeut teu kapitan bener teh karek tahu kalau kopi kuda saran teh masih tebati sieun ka cida teh yo kemah tahun 2030 Bandungan tahun capai simpeuri tahun 2030 urang dieu bakal sugih ku sabab kaulanana di almarhum ieu nu dagang pinuh ka dieu bakal pinuh kemah dialikeun marajeun sadayana emut pondok pesantren Bal Endah anu dihaulkeun pertama kersana kakak Allahumma ghfirlah ketika disusul ku kersana kakak nu dagang pertama adalah makmin sorangan dagang bala-bala haulan teh tapi tinggali setelah tahun ke tahun ayeuna macet di bawah nu dagang ratusan Cikau bahkan maka ribuan ke dagang ini amin setelah nu dagang
dagang seueur pasti urang denge nyari lapar tuh gitu we aman keluar itu maneh kalau dagang bakal seueur engke mah naon eta teh wasilah aya dihawakeun san dihawakeun urang sadayana mere manfaat ulama tak bicara kelang baru dagang aja balon lamun ieu teu aya acara ieu budak mah balon mah mana tukang balon kalau mah dewe bawa terus piye nah bapak ieu balon lamun Allah hawa berarti jasana ulama teh gede boro-boro berhirup geus eueuh nage ulama mah mere manfaat teka pikir urang sepuhnya ulama berhirupna mere ilmu geus mere ilmu di muridna bisa dakwah bisa koring ngasilkeun duit geus eueuh nage bisa mere duit tanpa teh saha jelema nu berilmu bener teh kudu pikir kira urang Insya Allah ini hawa teh ada gitu baik hawa pilih itu kalau kayak hawa usabab ayam mutiara nah sababnya ia piru bakal ngajarauhan ke ulama mabur artinya ia piru mabur jauh Pariyat kaliyahumullah di salah satu baliatin bila mana ilmu mabur di ulama mabur di kiai maka tunggu kehancuran di perkara Allah bakal kasih musibah terkait dengan tak iya lupa maksud dia bersanaan terus terakhir mudah-mudahan para penerusna ajengan setempat para putrana oke ajengan salam mutiu sadayana sadesa ieu sing diparos kemuswana Allah rabbul alamin amin ya Allah ya rabbal alamin sebab lamun geus daya ulama betul enggak kita kaiji akibat tina jauh di ulama Allah rabbul alamin bakal ngangkat karena barokah kasabna eta yarfa'ullahu barokata min kasbihim hiji ku Allah bakal dicabut kabarokahan tina eta kasabna pirang-pirang jam bandungan bari lenyepang di urang sadaya tingali kolot baheula gunaon atuh kolot baheula pongpok usahana rena ukur melak jago melak bui melak sampul paling ngangon muning tapi kolot baheula bisa hajian ke Mekah naon ku sebab barokah make barokah kolot baheula mah tara jauh tina penemu tajuk saha soal tajuk pikiran aki-aki suku kabumpur aki-aki upami uidum anta teh uidum anta dipepegat ajengan lain boga suku aki-aki koreng-koreng cok tapi sok ieu bahasa teh ajengan ngeuni heula umi abdi aya ngatuan samo anyar sari-sari sepuh abdi urang kalina bere ijuna bere sadayana pamodalan ka sakola keun ka pasantren padahal ukur dagang tema naon tema teh asli iblis bisa anu teh kita batinna ukur 1.500 tapi kuat angkat ke Mekah kuat modalan budak kuat masantrenkeun budak naon jawabanana mikanya ke ulama mikanya ke kiai mahabbah ka para ajengan bangunan kurang ayeuna budak ayeuna kolot nu ayeuna da itu mah aya teh kolot ayeuna nya usaha atuh isuk dikapurit kadang-kadang sholat asar kena luhur batu belaan naon belaan si pojit aya nu ngahasulkeun 10 juta 20 juta ngerasakeun kabarokahan anak menang isuk peuting beak bener aya teh ayeuna panaon hasilan teh kumaha teh ayeuna online teh kumaha usaha teh nya cuprik aing ka ibu-ibu dah jodoh bodoh ka imah teh oi baju naon teh ieu teh si ibu cenah pesen gamis cetut kita 150.000 aing ge mayaran do online tengah poe kudu pun pamajikan aya teh keur ngandung deui no akun sumpah yang geus eta teh sehat aminnya mangga aja eta teh mun aya yang nganyun nyirama berkakan mana bangsa petis nu itunya
petis-petis wae online gurunya nggak makan awang mantu deh Pak Ustadz ya kena petis di mana kita kosen pun bojo petis 15.000 jadol sakap cek aing turun ngarak lobi lu dak dina coret saya tadi sok aing ini ngaji 100.000 dia 100.000 nama kayak gitu buah-buah ini kurang barokah gitu. Waktu digeroku kiai taradare datang, waktu digorowan ulama taradare nyamperkeun, awalna ulama urang terakhir. Wah, urang teh kurang barokah usaha ngaduduk teh hasil. Dan geuning ya Allahu barokatan min kasbihim di mana kami geus jauh ti ulama, jauh ti ajengan, jauh ti kiai, teu meunah henteu Allah bakal nurkeun musibah, kahiji bakal dicabut sarasawios kabarokahan tina kasabna. Naudzubillah summa naudzubillah. Insyaallah urang ieu mah balaeur bari soleh tur solehah sadayana cirina balaeur geuning aya dina tempat pangaosan hasil tina ieu tempat sajabina kabarokahan ku Allah mudah-mudahan si vitamin diangkatkeun darajatna sadayana amin ya Allah ya Allah. Ini ada masalah arti jeung teu mana nu penting daek lah cicing we kita sebut di tempat pengajian dari nuturkan kana ngaji mah kitu kana ngartina dari urang mah salat kitu bujang-bujang ibu disimpulin ge geus 30 tahun da kitu 30 tahun nya kana ngaos teh kitu kada asup ti katuhugi ge pikeun ya yakin kitu namblekna mah namblek urang teh tanya we ku salaki urang bari ka ieu dina sia dia tolak sunnah utokan naon nu dikuajengan dicaritakeun teh eta cenah ulama jauhan ti ulama sakitu eta teh minumna asa kitu maka itu nah teuing itu na mereka kudukeun urang ketetepannya gitu mulai urang teh dakwah hasil haulan teh bisa maka salah bapana wayahna dengan kamari jeung kitu kang hoer mangan balik dia genepna ori aya sabaraha hijina urang amalkeun urang sing jadi panggaing ka anjeun bapana dina waktu subuh teh ulah ngarengkol we engke mah anjeun teh budak bapana kene-kene ka itu ka masjid tuturkeun ka bujur kiai boga rumah sakit gitu jauh di kiai teh cukup ngopinan tadi terakhir bakal diangkat salah satu kabarokahan tidak asap minimal ibu teh dakwah masalah kita ngomong halus di kewajiban gitu tadi salaki wajib ngomong halus sama jantan bojo oke wajib ngomong halus sama jantan salaki macam ibu Manawi ini yang ngajin madar salaki abdi mau butuh bukakan subuh teh merongkol wae mesti guya-guya angel orang atau make teh make alat ibu salaki urang masih kena digobi-gobi teu hudang we sokoran ku ibu adana pijeun ulah kenci macam urang Allahu akbar Allahu akbar mana ini adana di atas salaki abdi mah masih kena nya ge opatan teh cek paling kenci maka dicontohan ku Siti Aisyahnya Siti Aisyah mau menabukakan kanjeng Nabi Muhammad tina waktu depan subuh si tabis nu merah-merahan tadi kantalkeun kana Nabi baginda Rasul ya Rasulullah waktu depan subuh berbuka atuh urang ge ibu ulah eleng kasih tabis nu mehong teh ada teu ada di salat kumaha urang bapana budak waktuna salat subuh di pamalan di adanan masih kene kieu coba ku ibu kodok tak isi potang awal kan karena ketemu parang bos ya ini komulan isi potang kita karena nyolong salah lagi namun di pematan jadi ada nanti kok asongan isi potang masih kami anyo amparkan kasih darah duduk di nama sesampaian warikok kurang usoli ala hadal mayiti semua tengah buruk di desa lagi dengan gajah yang buruk masalah kurang di tarik ke masjid nyabok mereka itu kalau pikir sehingga kainat yang mau dan gitu dan kacek ibu kira mana paling luar dan cara kira waktu subuh simpen kurasa kesopanan simpen kurasa aja dicontohan tadi Siti Aisyah itu berapa ulah gimana dari masalah dari adat sawakan wagapur nah hudagen bari loncat di naris bang hudah atau kolodok salah kita ulungu aja disebut ngaran dulu model itu apa? Ibu kita apa kamera semua warna di tangking puluhan maupun lah. Kebenaran di hudang kena di kajian deh. Salah kita bagian imam. Karena sana tuh ditambah lampu aliran. Atau sehat hudang kajian. Hudang pun atau majikan anak. Gak poek teh alurnya.
sehat nyenak salombreng, sehat nyenak peci, nyenak sarung, sehat ketangannya tengah duduk sorban, sorban dulu kutang minum budak sang-sangkul, mata-tak ini sama masjid. Tapi ketika masjid, Allahu Akbar, sabadanan takbiratul ihram, doa karena Imam Masbok. Macam Imam Masbok kalau baturan dua katanya. Cek Imam Masbok kalau baturan dulu siapa ibu budak subuh ayeuna lagi. Nah makin gitu. Kalau biasanya sorban teh bener, ulama anu bener, ayeuna diganti cenah ibu kota. Lah kalau kok waktu turun cenah kota. Pas begitu nuturkeun salat Abu Hurairah. Kumacek imam baca surat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kompak di tukang makmum utang lain amin ngomong. Kata imam maka pas dina hate anakun aing makmum aing subuh aing manggae. Biasa ngajawab amin jadi ikutan. Teu sadar kan ngagantung dina takkan naon. Pas awe salam kakatuhu astagfirullahaladzim geuning ieu bisa sabab makmum ka ente. Kumacek imam malita makmum aya naon cenah manegaraning punten Kang apipun pare tumaros ka akang sanes berarti-arti bersopan tapi asa ku aneh akang di subuh ayeuna akang teh beda tu subuh sasari kunaon kitu eta we Kang abi teh di pun bojo di buminya gaduhun putang teh kawin anu talina kumas aya nu ulama aya nu kusutra tapi teh lagi cerah digantung-gantung dina tak-tak dibawa ka masjid. Dengan pinter karena jawabnya daripada yang ke masyarakat nama dari deket macet aja nggak jawabnya dulu dengan kuanjung saya Wuri makin kota ke masjid tina subuh ayeuna disorban ku kota dan berarti ngantuan kebenar kalau aneh cari tapi ingat tidak benar sunah ikut kata disorban walau pihak tim susah aja ku kota aing eta nanti sorban tergaplok aing kutanya dan budak ku pakai ku aing masyarakat itu ya cina mau bener ngomongin si akang mah bubar. Danya sampai Jumaah teh masyarakat si kaum ngabring ka si kaum kadeta kabeh Jumaah di sorban ku utang. Ketika tuh ibu-ibu mau ganti di gapura, bapak-bapak si kaum mereka mana itu teh? Rek tahlil rek salat Jumat, macam bapak-bapak si kaum pangapunten kita ibu sadayana disungguring sapalawat ieu rek salat Jumat kacang waktu naon. Nanti masih kena jam 7. Rek tahlil daun maot urusanna. Nah tuh kami diundang ku persana Ustaz Khairuman dina ieu pisan disimpuri dia karena teh pada dia kontes utang gitu ngomong. Da kumaha jeung anak tanya. Taksi pondok ada mengundang persana kita. Bere salat dibukakeun ieu wasilah tina hasil tina haul. Pengawasan tina haul simaya apa. Dangganan salat itu. Macam kurang dari masjid ka bapana acukna ke ngalisieun ati, sorgana ke ngalisieun ati, sadungna ke ngalisieun ati. Anterkeun sabaraha di dandanan teu ibu kalawang atau paripok ci urang mangga bapana ku kami anjeun di doa. Anjeun rek angkat ka masjid KM Cikaung. Mudah-mudahan sinten muka barokah sing ganjaran.